kaeling rumingkang ya debomi alam Dharma ukur wawayangan baik raga taya pangawasa anas sok kasasarnya lampah nafsu mata kadukung badan anu katempukan diri anu kacing cirihi banglus lampahipun Semar Astra jingga dawala nuju sempal kapiguyon nyaeta di kampung nyingkur sisi gunung anu kasebat kampung Tumaritis Desa Knagorowong Kacamatan Tekarana Alumampa pindah urang karut dilempangan pedah manggih kasenangan kudu ngukur kaayaan sing ingat wang subang ngawiwitan eta daek tulung teh cucu dinulungan kanu leutik mikahan nyinyem jari jeung bolana alam soloyong mah ka imah rana aduh nyinyem sarung jeung bogana alam
Aing rupa-rupa keseniannya. matak lamun dilestarikeun teh apaan manusia teh bebas untuk berkembang. Ya, jadi manusia teh harus berkembang biak. Bebas berkembang, berkarya. Gitu jadi ai hirup teh pan aktivitas nya kitu tah lajar aktivitas teh tempo mesin mobil ku si lain kabeh harirup garepek Jeung aya gunana aya gunana tak ayeuna si lain hirup lamun teh mah si lain ayeuna mung pelak-pelak cicing di lemur nya atawa mung mikir kumaha sangkan bisa maraban anak pemajikan teh usaha eta teh nu kitu teh paeheun si bunda teh kurung batok kitu nya ku ulun nu matak cing apa ari hirup neangan naon jeung paeh neangan naon cek akang naon cek akang neangan naon tah ari hirup teh sebenarnya mah euy neangan liang liang naon akang teh ari paeh neangan elap kenapa pikir ku cilik lain neangan liang naon kejempakan elap pake tama pokokna mah naon dipikirna kudu jenius bakal ngarti goreng-goreng keluaran ti UI goreng-goreng oge anu mikirna teh IQ-na 50 ka luhur sakara bakal seuri IQ-na kana pemoal seuri paling lagi melong tah dewek mah hayang seuri teh kudu melongna heueuh mikir urang ari ka hartina mah ka harti ngan ngedalkeun berat eta jeung lain oge urang mah urang Sunda lain urang Sunda dari luar urang mah atuh da aing ngaran urang Sunda mah ciri khasna teh cawokah garapek taroskeun ka padana setia baru kana teh bener cawokah urang Sunda mah cawokah jarorang cawokah urang Sunda teh ciri khasna teh ai teh cawokah teh nya ai teh cawokah teh pan teu rame cing aing oge nya ayeuna model dina TV nya dina TV aya naon teh kata berkait aya dina TV teh kata berkait na marukana eueuh dina urang Sunda baheula mana aya baheula ge kitu ari si laing barudak keur urin di buruan teh kata berkait teh sok digunakeun barudak sore-sore geuning memeh init ngaji ngarariung barudak awe boh barudak lalaki barudak baong oge sok aya nya seperti kumaha nih heueuh anu sasalimpetan anu galah anu gatrik anu congkak anu parepet jengkol jajahean kadempet jengkol jajaretean heeh nya ambil-ambilan truk-truk hayam camantu jadi syah nu diambil sing horteng Pak RT Sanu diambil kami mah teu boga incu boga ge anak si buta. Sahanu diambil teu boga anak minantu aya oge anu petot pan loba teh kitu teh. Heuh kata berkait teh aya baheula ge. Aya kata berkait teh nyaeta nuluykeun bahasa tungtung. Nya jadi kata berkait teh nuluykeun bahasa tungtung. Bahasa tungtung. Dina TV ayeuna pan jaradi duit batur mah. Nah di urang teh jaradi. Sebab teu mikir. Padahal eta kene seperti tina ayang-ayang gung. Tah si gungna teh dituluykeun. Heeh. Ayang-ayang gung goongna rame. Menak ti wastanu nu jadi wadana. Nah maneh kitu tukang olo-olo. Loba anu giruk ruket jeung kumpeni niat jadi pangkat katon kagorengan ngantos kang jeung dalem lempah lempih lempong ngadu pipi jeung nu ompong pan lo nya heuh teh nulikeun bahasa tungtung ku ngeunah tungtungna eta make jeung ngadu pipi jeung nu kemu lain teh eleh kesenian Kang, teu eleh kesenian ayeuna ku teu eleh. Da lamun dironjatkeun mah grepek tuluy urang kreatif. Ditingkatkeun nya Kang ayan teh. Nya. Tuluy temal deui ku rombongan saurang deui ning awewe ti pipir daratang bari ngaraleut. Bari mawa pacar ingin ngabeurman kuku. Oh nya pacar geuningan dipek-perekan. Tadi dewek beungeut beureum teh gara-gara teh nyari pacar. Pan batur mun di pacar teh kuku. Oh da dek di pacar kuku mah da kukuna eueuh. Nya kapaksa macar beungeut.
Akang malah ini pacar merecacar. Langsung gitu ah. Nya. Ya. Tema aku nu sia urang deui. Mah teh Kang. Gini. Bas kali mah gobas, baskom modah lemareun, reuneuh 7 bulan, lantaran dikompak, parat kana dada, dahar sangu ngeunah, naheun di Cileuncing, cingok meunang ngodok, dokda kaos nu gempeur, beureum di tengah sawah, wahai tukang bajigur, guru sekolah desa, saban poe ngajar, jarum batu tulis, lisung barabai kawat, wates awi komeng, mengko ka jalan gede, deon, yang dede tumpak balon tuh. Ayangnya. Lain aralus Kang. Rambung benernya. Aralus baheula ge nya. Barudak keur arulin kitu teh Pak adu-adu. Kitu kan. Naon Pak adu-adu naon teh Pak alus-alus nu kitu kata berkait. Kurunyung pan budak baong. Bari teu di baju calana wungkul we jeung calana logor ning. Heeh leho ngamai. Ngaranna teh si Sadul. Heeh. Ai nyusut leho teh geuning lain ku lamak. Ku leungeun ku pigeulangna. Borabai teh kana pipi. Heeh dina pipi teh garing gini. Kaanginan teh marek plekan. Tiga kerak gitu. Heeh kitu tah. Tuluy manehna ngomong, "Nah, cenah da ulang ge bisa pila nu kitu cenah kata berkait." Cing sok cenah sia Sadul, cing sok. Sok cenah dengekeun ku maneh. Kumaha cenah maneh sing sok? Oh bahasa tungtung dituluykeun da bisa ulang oge. Ulang cenah. Bari barabai teh telehona teh. Lain dising-singkeun kalah disegrok deui. Ada ngaranna ge si Adu. Kumaha cenah kumaha tah? Da ulang ge bisa cenah sok dengekeun ku maneh. Lamun ulang atos kawin. Wincik hiji-hiji jimat urang larangkeun ti hareup reup peuting si Nyai Sare rek kumaha urang eta kieu gersok balikan deui tapi kudu dilaguan pelog anu satengah eta teh ding satengah kedengaran sabab ieu teh bari dipuisikeun bari disajakeun da si Sadul teh bari namprak ka awang-awang bari munajat marukana meureun pangairan teh di awang-awang. Ayo pangeran. Sok. Lain make jeung kudu dipirig sagala. Dipirig ku pelog. Halus mah sok. Abeh kajiwaan. Sok pemitian deui. Nu matak lamun kajiwaan mah maraneh oge sararea panayagan gara ka rumah sakit jiwa. Tuh, sok. Dengekeun ku maneh urang dek kata berkait seperti maneh tadi cing sok aduh beri namprak si Adul teh ka luhur panon mulan peureum beunta lamun urang atos kawin wincik hiji-hiji jimat urang rarangkeun ti hareup reup peuting si Nyai Sare rek kumaha urang rangkul cing tarapti tingara raina nah bet emut mutiara naka tembong bongkok lalaunan bari antekeun si Badu dudut tali kutang tangkep kana susu suaikeun sampingna nah bet bala. Wah, si Adul teh pada maledogan teh. Si Sadul jorang si Sadul. Wah, pada ngudag-ngudag, oi. Oh, bebejak ke Pak RT. Si Sadul jorang. Udag ku RT teh pada ngepung we nepi ka ayeuna si Sadul teh can beunang. Saha cing si Sadul teh? Editan sil.
Lain baong. Lain baong jeung Aduh, geus ampun. bisa eta kula sajak. Mending nyari HTB nya euy. Sedih, sajakna sedih beta. Aduh. Lain bisa eta nya. Si Adul bisa Tersangkanya si Sadul. Alah, ampun. Bapana anak seni. Hah? Anak seni si Adul teh beureun. Lain. Manja seni boga anak belgung. Jelemana meureun. Bapana seni berarti teh. Heeh, tak kitu. Bapana pemain dangdut. Alah. Ampun. Bener etanya Ari. Riwayat. Hah? Cara wokah gitu Sunda. Cara wokah orang Sunda mah. Ulah lawor. Heeh. Ciri khas teh. Ciri khas orang Sunda mode ieu cenah nya. Mode aya polisi. Polisi teh bangor tukang heureuy. Ya, kumaha? Polisi aya nu heureuy. Bagian lalu lintas. Kumaha teh Kang? Aya orang Sunda ngedut-dut teh make motor cenah ti belah wetan. Allah nya. Sedengkeun hari teh hari razia. Oh, aya razia kendaraan bermotor. Razia kendaraan dengan anu ngarajiana polisina saurang. Lainnya mah kudu gabungan. Lain razia saurang mah tuh. Minangka denge kenela tuh. Ai terus Kang? Heeh. Da dongeng ngaranna ga tuh. Heeh. Kan bae mising polisi sapotong da dongeng atuh. Iya kumaha terus. Hah? Terus ke. Polisi teh keur masa urang ka tambah-tambah tukang heureuy. Durut-dut teh cenah teu belah wetan teh aya urang Sunda tukang ojek meureunnya. Heeh. Teu make helm. Allah nya da ari ngojek. Sirahna teh. Jo durut-dut marukana di hareup polisi job. Cuk polisi teh. Walah hebat. Oh iya. Make alat peraga mana. Alat peraga. Pinggir. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kenapa kamu tidak pakai helm? Pakai cenah, Pak. Goblok lu. Mana pakai? Kan lu kepala lu boleh nang. Ini Pak di bawah helmnya. Di bawah mana? Sletingna teh dibukakeun. Eta bobogaan teh ditemongkeun, manyun Pan jiga helmnya. Aya urang Sunda mah ada di sunatan. Benar. Cek polisi teh bagus. Berarti kamu disiplin. Aya nu jiga helm. Pergi sini. Aya hiji deui numpak motor, eta mah babah. Babah sih. Tapi lain dundungan dewek ya lain. Babah deui mah. Ada. Ai kumaha Kang? Oh ulah kasinggung gitu ka dundungan dewek lain mah gara-gara duit. Da dongeng atuh ngaranna ge ieu mah. Aya babah sarua teu make helm cenah jadi sirana teh. Jo cek polisi teh. Bisa dewek nu piriwitnya. Bisa Kang. Ada budak leutik kan nyupir itu. Aduh. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Waduh. Oh, udah bawah mulanya ngomongin itu di bentes. Hanya, ada apa? Bukan ada apa. Kenapa kamu tidak pakai helm? Ya, pakai saya itu. Helm saya di bawah, Pak. Apa naik bapak mah tadi sunatan? Bisa buka cenah. Bukakeun sletingna teh. Pan tadi sunatan? Cek polisi teh, goblok kamu. Itu bukan helm, goblok. Apa, Pak? Itu kupluk. Dak mencos. Lain pada ngamai bekangnya. Mencos ongkoh, ngamai ongkoh. Berem ongkoh di. Lecet sebenarnya. Lain keur beureum teh borok deui Kang. Bule deh kau si Kinoy. Lain rupa-rupa eta dongengnya Kang. Tapi Kang sanajan sawok lagi resep etanya Rasa lucu jeung resep da. Yes ya. Tong borong make jeung dewek lalaki. Ibu-ibu PKK. Kumaha cing? Ibu-ibu PKK dulu. Kumaha Ai di desa. Keur ngarariung teh. Nya ai keur ngarariung teh ari awewe wungkul geuning mah sok intip ku si laing. Kumaha teh ngarobrol Ai teh. mangih bonteng. Kai teteh saleuri. Bari nyonya bonteng. Kumaha teh. Pajarkeun teh aduh mun sarua jeung nu si bapa cenah ieu. Sarua jeung naon? Naon? Sarua jeung naon? Teuing kana bonteng da. Nya. Ieu muni aluh cenah ieu bonteng muni
lain cenah mun salaki euceus sak dek ieu sugema euceus mah sugema kai teh awewe nu sia urang teh aya awewe tukang banyol sarua we Kang gorongana teh tukang eureui mah teh di awewe teh di lalaki tuluy ieu ibu-ibu uninya apa adi sama sok aya biasa nya pangirim tinu hajat aya peuyeum dibungkusan ku daun eta teh ning daun salam nya salam daun jamu air daun jamu air make seumat tuluy dibuka eta peuyeum teh tuluy diasaan terus didahar nepi ka beak da cuy Ari asina dongeng mana naon lain kan ngadongeng ka naon ngadongengkeun peuyeum dihakan ari bega sarieuna mana lain katipu abdi makan tipu bener ari tuh teh peuyeum rek ngomong kumaha nya diomongkeun teh peuyeum rek jorang ari teh beak di dahar ai nyaritakeun peuyeum mah tuh budaknya bisa kada anu kitu mah teh kudu jual nya tapi kan baik Kang ari alus mah alah aya deui euy naon Kang cing naon aya deui eta yuk si bapak-bapak jajan kadu jajan kaduna teh pan kaduna teh beakeun tengah hiji deui dibeli ku si bapak teh datang ka imah teu rab kamu ke pamajikanna teh kitu we cenah barang hakana teh sorangan sugan daek buka bekel cenah pamajikanna sik-sik melik ka imah cenah teh eling ka pamajikan teu cara baheula memeh panggih cenah mun sagala dikirimkeun memeh kawin ka siki-siki korek api dikirimkeun keur memeh kawin nu baheula ari ayeuna mah cenah barang hakan sorangan naon cenah atuh ceuk salakina teh eta cenah bieu teu rab meuni ka ameu ngakan kado cenah nya cenah hiji atuh na cenah maka eta we cenah bauna manehna mah kitu ka pamajikanna teh bari diterapkeun deui cenah top hakan teh bauna we maneh mah kitu kado masuk ka ambe teu rap bakatu teh pamajikanna teh belik berenang ai teu peutingna cenah heesna teh pan ngareneng salaki pamajikan teh meureun salaki heubeul teu panggih salakina teh cenah hayang gitu sono hayang maka hayang naon da meureun sileng ge ngarti hayang sapa temone hayang nyi nyao ambek keneh meureun nya ambek keneh ti beurang bari nyiku nyao ye cenah doraka teh cenah diajak ku salaki teh daek kewajiban ceuk kiai oge cenah tong boro mah ke bulan ini bulan puasa ti beurang diajak ku salaki mah kudu daek nu teh iman mah karena itu dah ai kitu Kang pugu pamajikanna teh ambek tina soal kado teh wawalkeun cenah curugna teh curug pamajikanana ting dibawakeun kana naon pikirna ku sia teh mah dibawakeun curugna teh terus dikumahakeun tuluy diameukeun kana irung salakina teh heuh males kado teh meureun teu beurang tah cenah bauna we manehna mah genti aja manehna mah bau cenah diwawalkeun kana naon bauna cenah maneh mah tah diwawalkeun bebas-bebas kana irung teh amek benernya ada sakedeung pasianna ge kaituna mah terus biasa deui nah ari senok mah mau pake otrek jeung ucing gitu cideng oge bener anak gitu kemarin dibabalkeun kana sapu senok Kang ampun Kang kemarin dibabalkeun kana jarikan yang Kang galanan aya rek eta heula kacai heula sakedeung lain-lain daun awi daun awi ala geuning lencabeureuh di taeuran lain bagja diri
Bagja di bageran Sri manganti bumi asih sekarang ampara dina latar geni sangkan Gusti belas asih patang kumis panjang dada sarana kedah sabar lagi sebelah di Banjar lagi sebelah di Banjar aduh pasoh di Banjalung diramekeun tuanana pamugi Gusti ngaganjar iya ibu hajah nini nyalametkeun sadayana sairan dina solasi ngejempuhan tutumangan pangeran nulas kasih rasupangut melaksakan palintangan kalah Pak Haji Mumu babalean sanajan di kantunaran alah Asep Ahu